beres mandi siapkeun sapeser mah dina poean Jumat teu sanggup unggal poe Jumaah eta sapeser 2 peser ya. Siapkeun jang kana kotak teu kudu kana kotak masjid wae kapangi budak nempo baturna jajan manehna henteu polohok we nempokeun nya bikeun sabab mending keneh ka budak eta daripada ayeuna urang miheulakeun ka kotak amal nu di masjid. Lain goreng sabab ningali jelema budak lak-lakan nempo baturna keur jajan manehna nempokeun we heulakeun eta misalkeun ayeuna bogana leuwih ti eta budak bere koropak eusian eta lamun boga mah teu boga sing sabar we tah adus siapkeun sedekah isu gitu sabab ayeuna muka lawang sagala rupa kahadean dimulai ti isuk moncorong napanan poe dibarengan kudu pangdoana malaikat Gusti ieu jalma anu sedekah dina isuk-isuk didoakeun mudah-mudahan ieu jalma teh dileungitkeun kasusah kaprihatin kabingung dina hatena dijembarkeun milik rezekina eta jadi barengan ieu lamun urang nanapakah ka pamajikan unggal poe mimiti siapkeun jang napakah wajib oge siapkeun jang sedekah eta jadi lain ku gedena mesep ngisian eta teh ayeuna 10.000 3 poe 4 poe teu ngisian mending keneh nu 10.000 teh cicil 1.000 tapi unggal poe gitu jadi mudawamahna nu paling penting lain gede nominalna geus pogo ari gede mah nya urang tapi rutin daripada gede 10.000 bleng 2 bulan can pernah deui sedekah gitu mending keneh 1.000 2.000 1.000 2.000 gitu tapi rutin tiap hari teu bisa tiap hari Jumaah ya supaya ngamudahkeun pikeun urang sadaya